Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun simkuring Ani Anggraini, unit kerja di SMAN 1 Cikarang Barat, akan medar ngeunaan materi bahan ajar bahasa Sunda kelas 10 nyaeta terjemahan. Anu kahiji nyaeta ngeunaan wangunan terjemahan. Istilah terjemahan teh asalna tina bahasa Arab. Namun dina bahasa Inggris mah disebutna translation. Dicindekeun numutkeun ahli Widya Martaya tahun 1888 yen terjemahan teh proses mindahkeun bahasa tina basa sumber kana bahasa panarima kalawan ngungkap makna jeung gaya basana. Contohna teks bahasa Sunda, berarti teks bahasa Sunda teh eta teh bahasa sumber. Urang terjemahkeun kana bahasa Indonesia, berarti bahasa Indonesia eta kaasup kana bahasa panarima. Salajengna nyaeta anu B, wanda tarjamahan. Wanda tarjamahan teh saleresna mah aya genep. Nu kahiji nyaeta terjemahan interlinear, kadua terjemahan formal atau harfiah, katilu terjemahan dinamis. Terjemahan interlinear nyaeta terjemahan unggal kecap, dumasar kana runtuyan kecap tina basa aslina. Jadi diterjemahkeun kecap per kecap. Nu kadua terjemahan formal atau harfiah nyaeta terjemahan biasa anu mindahkeun bahasa naskah tina bahasa sumber bari teu merhatikeun kahususan basana. Nu katilu terjemahan dinamis, terjemahan mindahkeun basa anu mertahankeun makna anu dikandung dina bahasa sumber. Salajengna neraskeun wanda terjemahan nu kaopat saduran. Saduran teh terjemahan bebas make kekecapan sorangan. Saduran aya oge tilu wanda, nyaeta sastra, faktual, jeung parafrase. Anu kalima terjemahan budaya nerjemahkeun makna tapi nyaluyukeun jeung kabudayaan sasaran. Anu kagenep nyaeta terjemahan otomatis ngagunakeun alat pikeun mindahkeun hiji basa naskah tina basa sumber ka basa panarima, contona Google Translate. Nyungsi padika terjemahan, nu kahiji kudu satia kana teks aslina, nu kadua merhatikeun kalawan daria tu sumanget jeung suasana karangan aslina, upamana gayana basajan, terjemahan oge kudu basajan. Nu katilu nyaeta hasil terjemahan teh ulah katembong minangka karya terjemahan. Sakitu anu kapihatur, mugia mangfaat pikeun sadayana. Kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Hatur nuhun, sampurasun.